tuh udah urang mah loba balong mah. Ah, bener. Eta di belah handap aya deui 7 balong teh. Aya 7. Aya. Ngan segede kieu kabeh merenya. Nya kan dia makan naon teh ngagedekeun unggul di dia mah. Ieu mah ngagedekeun unggul. Urang jeung naon teh ngirim-ngirim ka MBG. Di Arab merenya. Tuh urang di dia wae dari daerah urang oge. Sugan Bakene. Cai geus si Hansip tuh. Napinya tuh. Ya sama balong ning buburuk bukan gitu cai. Pana ke saringan udara. Marokana. Masih apa gawe urang ya? Ieu pagawena. Tak iya. Jika gawe urang. Jika sero sini atuh. Aduh jang sia jang. Sia kudu teungeunah di sarokeun jeung sera ku si ieu. Nah, Liar. Ya not tadi si Kipli cenah. naon? Hees we teh hawa beungar hawa miskin cenah. Dia mah tas beungar sakedeung tuluy miskin. Ari sia mah. Jadi bawaanna tunduh wae gitu. Bawaanna tuduh ai sia mah kitu. Saya bawa eta mah bawaan teu boga duit jelema eta mah molor bae. Da kamari mah keur beunghar da langkah panggih jeung aing atuh sia. Ayeuna mah Tanyakeun ka Mang Gede Kipli, "Mang, si ieu keur kamari keur beunghar da langkah panggih nya?" Tapi na ayeuna kursus sama ayam enggak pakai papanging babari. Papuk cenghis merenya. Papuk cengis. Jual deui. Goblok. Nah eta aman kitu wa balong di ku ieu diurusna. Padahal nu rada insaf sih. Ai sugan ku sero masuk di kedekes. Alhamdulillah insaf. Kamari mah heueuh bae cenah ata oge langsung dihakan. Antek ya. Ayeuna mah dina hayangna oge dingalah heula biasa di nasisit, digoreng heula Mana biasa. jadi karyawan. Karyawan urang Kedai. Di dieu Boga karyawan. dibully banget menininya juga setan goblok aing teh teh nu ngabully. Enggak akun banget Tapi aya nu jemputkeun juga adi Pak Polisi cenah. Aing yang disasaruakeun. Aing Iya asa. kan eta Adi Mang Nur ge aing ku aing screenshotan kayak geura. Saha? Juga Adi Mang Nur cenah. Teu najis teuing. Manehnya? Eta nu ngomen aing mah. Kumaha cenah nu ngomena? Teh cenah anu eta memakan tong leutik-leutik kitu juga Adi Mang Nur cenah. Kakaraeun aing nyeri hate Mang Nur disaruakeun jeung Teungeunah aing. Teungeunah Anu haslina. juga Adi Wadoyok cenah. Versi mini namanya. Versi mini. Kakaraeun urang pang nyeritkeun hate eta ngadenge Mang Nur disaruakeun jeung Mang Jiwong mah.